Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gora Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Mapai Jalan ka Naraka bagian kalima. Ieu yasana Kimasram. Sateuacan di pedahar ieu dongengna sakumaha biasa ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gora Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin. Ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Ari Kang Parman ka mana? Teu ngarasakeun pisan sakieu mama keur. Bet siga nu embung nungkulan ceuk Den Ahmad semunu ambak. Dukah atuh Kang. Tembar Neng Rukmini. Keun wae tong dipikiran teuing. Da ayeuna mah mama geus eueuh kapanasaran. Geus eueuh kapanasaran. Ahmad, Rukmini. Aduh, Juragan Suryaman ngarenghap ceklek, kerelek, ceklek siga nu berat. Mama, Neng Rukmini ngarontok kitu deui dan Ahmad gancang ngadeukeutan dumeh geus teug wae yen bapana moal lila deui. Allahu Akbar. Kerelek les. Nyawa Juragan Suryaman lepas tina ragana. Cirit Den Ahmad jeung Neng Rukmini ting jererit tapi geus teu bisa kumaha sabab pangeran geus mastikeun kudu kitu manusa teu bisa ngahalangan. Atuh tatangga di dinya rabul daratang geus jadi kabiasaan ari kanu papayit mah sok daratang. Teu nyumbang oge mere amal ku tanaga da eta we kabeh nu kadinya sibuk digarawe. Aya nu nyieun keur padung, aya nu nyieun keur tutunggul. Masjid gancang dirasanan sanggeus dimandian terus disolatkeun barang mayit tinggal sajungeun rek dikubur. Kudu nyung Den Parman jeung Juragan Burhan datang. Duanana katempong uyung alum. Cek abi oge akang teh ulah angkat. Ritos kieu kumaha geura ceuk Den Ahmad ka Den Parman. Ari akang mah da sugan teh moal kieu tapi keun wae ari geus salamet mah ceuk Den Parman. Ahmad deui lain ti tadi ti samemehna atuh ngabejan ka Mang teh. Hayang Mang teh nungkulan heula. Telah teuing Parman nyusulanana ceuk Juragan Burhan siga nu ambak. Padahal ari hatena mah bungah lain di kieuna sabab nu dipikasieun geus eueuh tinggal manehna nu baris ngawasa sorangan. Bujang-bujang ngawartosan ka ditu Mang. Di dieu oge abdi teh teu kinten repotna. Ari ayeuna geus beres parantos Mang. Rek mana dikuburna bade disirna raga wae Mang. Buru-buru atuh ari geus beres mah ulah barang teuing panas di jalanna ceuk Den Parman beri terus ngatur rek ngiringkeun mayit. Ari Neng Rukmini mah teu bisa naon pisan manehna ngan ukur ceri kawantu awewe geus kitu kabiasaanana. Komo ieu ditinggalkeun paeh kudu jadi bapa. Atuh teu mata heran mun Neng Rukmini pada ngagugulung teh sakapeung cerik sakapeung jeciritan. Geus mimin tong cerik wae geus kudu dikumahakeun dan nasib urang geus kieu. Aya hudang
gerang ngolong anggur mah, cek Den Parman. Neng Rukmini teu loba omong manehna terus keluar kasampak di buruan mayit geus rek diinditkeun pisan keluarga nu ditinggalkeun kabeh ngolongan mayit menang tilu balikan. Jerit Neng Rukmini ngajerit terus teu eling-eling atuh gancang pada mangku dibawa ka jero. Geuleyeung mayit pada ngagotong dianter ku mang ratus-ratus jelema. Petingna teu poho ngayakeun tahlilan nepi ka beres dina waktu 7 poena. Beres 7na kaayaan di imah Den Parman beuki ti iseun, malah Neng Rukmini mah masih kene sering cerik tina ku sedih geus pisah jeung bapa keur salawas-lawasna. Juragan Burhan teu balik ka imahna ti mimiti poena nepi ka harita oge masih keneh di dinya, da maksudna oge rek ngajalankeun rancana ti heula. Dina hiji waktu Juragan Burhan jeung Den Parman ngayakeun babadamian duanana geus mufakat pikeun gancang-gancang ngayakeun tindakan. Atuh sanggeus kitu mah sorena Juragan Burhan ngageruan Den Ahmad jeung Neng Rukmini ngajak ngabadamikeun perkara warisan Juragan Suryaman. Parman, Ahmad jeung Rukmini, ayeuna mama geus eueuh tapi ulah dipake salempang sabab aya keneh Mang nyamang pisan gaganti mama teh. Eueuh bapa, aya bapa sasatna Mang paman maraneh. Ku kituna kahayang Mang mah maraneh teh kudu bener-bener mi bapa ka Mang. Tah ayeuna mama geus eueuh, meureun maraneh oge ngarti tur nyaho yen maraneh teh kudu narima waris, hak waris ti maraneh. Cek Juragan Burhan eureun heula nyaritana. Sumuhun Mang, ku abdi oge kahartos. Salajengna maksad mamang teh kumaha? Cek Den Parman kawas nu nya nyontoan adi-adina. Syukur ari ku Parman kaharti mah. Kumaha ari Ahmad jeung Rukmini? Kahartos Mang, malih abdi mah bungah nu aya saupamina Mang leres ngangkan putra ka abdi. Panginten abdi teh moal hariwang teuing margi aya sepuh tempat abdi nyaluuh nyuhunkeun tulung. Mung abdi hoyong terang kumaha pamangsadan Mang teh. Cek Den Ahmad bari neuteup ka pamana hate mimiti boga kacurigaan. Ari Mang mah lain rek maksud goreng, tapi maksud hade. Sabab Mang nyaah ka maraneh. Jadi ari maksud Mang mah kieu. Cek Juragan Burhan ngareret heula ka Den Parman. Kumaha Mang? Tanya Neng Rukmini kawas nu geus teu sabar. Tapi keheula saacana oge Mang rek nanya ka maraneh. Nah nya maraneh teh ngaku kolotna ka Mang. Leres Mang, piraku deui apan Mang teh. Rai mama paman abdi. Abdi ngangken sepuh dunya akhirat. Cek Den Parman siga nu heueuh. Ari Ahmad jeung Rukmini kumaha? Cek Juragan Burhan nanya deui. Sami wae abdi mah sareng mimin. Sareng mimin mah kumaha Kang Parman? Tembal Den Ahmad terang-terangan. Padahal ari hate mah ngageremet sabab manehna oge geus teug boga sangkaan goreng. Percayaan teu ka Mang? Percayaan Mang. Cek Den Parman pangheulana wae ngajawabna teh. Syukur ari geus kitu mah Mang rog-rog dina ngurusna, dina ngapingna. Cek Juragan Burhan katempo paromana marah mai jap sakedapan mah jerempe. Den Parman katempona teu daek cicing sedang Den Ahmad jeung Neng Rukmini manis semu nu gregeteun. Sanggeus meunang sawatara lilana pok deui Juragan Burhan nyarita. Kieu maksud Mang teh. Mana geus eueuh saha deui nu nuruskeun raja kaya nu sakieu lobana iwal ti maraneh tiluan. Sabab maraneh anakna, Mang mah sanajan adina oge teu boga hakna naon kacuali lamun lanceuk Mang teu boga anak kakara Mang tunggal warisna. Tah di dia oge meureun ku maraneh kahartinya. Mang nilai kana kaayaan maraneh nu sakitu buktina bener geus gede, geus dewasa, tapi maraneh acan boga pikiran bener. Lamun koloteun mah acan koloteun, masih keneh balata boloto, masih keneh kudu menang didikan ti kolot. Sabab ari model maraneh mah keur meujeuhna aya dina pancaroba. Cek basa ayeuna teh mah. Jadi lamun boga tujuan atawa dina perkara naon wae oge moal bener moal tuhu. Tah dina perkara ieu oge maraneh rek ngajalankeun nuluykeun harta banda. Raja kaya bapa maraneh, Mang Hariwang komo barang loba lain saeutik. Mang Hariwang sieun maraneh teu bisa mawana, teu bisa ngajalankeunana. Jadi lamun kitu teh hartina maraneh teu bisa hirup bener. Rucah awun tah ngerakeun kana harga kulawarga
turunan maraneh. Jadi maksud mang teh rek nyelametkeun Raja Kaya nu sakirobana ku jalan rek dicekel heula ku mang, maraneh ulah salempang da ku mang oge moal dipenta. Maraneh geus hirup ngarumah tangga mah tangtu ku mang oge dibikeun da maraneh nu hakna mah. Tah tinu maksud mang teh kumaha maraneh satuju atawa henteu? Ceuk Juragan Burhan pinter pisan ngomongna teh. Kang abdi mah teu aya kabotanana, abdi ngiringan kana maksud mang, ceuk Den Parman bari ngicepan ka pamana. Syukur kumaha Ari Ahmad jeung Rukmini? Tanya Juragan Burhan ka Den Ahmad jeung Neng Rukmini. Hulang Den Ahmad ngahulang manehna lila teu nembalan kalah awak we ngalepara beungat eceuy beureum dumeh teu ngeunah. Sahanteuna manehna teh geus dewasa ngarti kana maksud Juragan Burhan nu sabenerna. Juragan Burhan pinter nyarita kitu teh kieu teh maksud rek nyaah ka Den Ahmad jeung Neng Rukmini padahal mah rek ngaruksak ngagerejod hayang ngawasa kana sakabeh Raja Kaya titinggal Juragan Suryaman. Alasan dijieun-jieun cenah hariwang ari dicekel ku nu ngarora mah sieun beak dijualan atuh geus teu era-era deui. Juragan Burhan nyaritakeun pamaksudannana ari ku Den Parman mah disetujuan pisan puguh geus sapongkol meunang badami. Sabalikna ku Den Ahmad jeung Neng Rukmini maksud Juragan Burhan kitu teh henteu ditarima. Sabab boh Den Ahmad boh Neng Rukmini geus pada ngabogaan curiga ka Juragan Burhan, katambah ingat kana caritaan bapana waktu ti heula dina samemehna ninggalkeun alam dunya cenah omat ulah ngarapetan teuing Juragan Burhan sabab manehna teh boga hate goreng kade wae sing ati-ati. Ku sabab eta pisan duanana henteu gancang-gancang ngajawab kana pertanyaan Juragan Burhan, ngahulang wae kawas nu keur mikir. Puguh Juragan Burhan jadi teu sabar ret deui neuteup ka Den Ahmad jeung ka Neng Rukmini siga nu gemes gregeteun. Sanggeus meunang sabatara lilana pok wae nanya ka Den Ahmad. Kumaha Ahmad, setuju henteu kira-kirana lamun kumbang diatur kitu? Nu ditanya teh gancang ngajawab kalah ret neuteup ka Juragan Burhan, ret ka Den Parman jeung ka Neng Rukmini. Atuh puguh Juragan Burhan jadi penasaran pok deui nanya bari jeung nyentak sagala. Ahmad, maneh kudu terus terang naon hesena? Piraga ditanya sanggup henteu na? Pok ngajawab. Dari Parman najok maneh mah geus satujueun. Leres mang, ari henteu hese teh mah mung tembal Den Ahmad henteu bisa kebat. Kumaha? Cek Juragan Burhan deui. Nu bener we Mad, ulah ngabeteu musingkeun ka kolot dah dinten teu ge. Mang Burhan teh bapa urang, gaganti mama. Akang oge geuningan satuju. Da ku akang kaharti maksud mang teh lain maksud hade. Sumuhun akang ngartos, ari abdi mah masih keneh poekeun. Naon saleresna maksud mang teh? Cek Den Ahmad semunu ngageremet ambak. Apaan tadi kumbang geus didongengkeun? Nya ari acan ngarti mah ku mang dijelaskeun sakali deui. Kieu Mad, mang teh ngarasanya ka maraneh tiluan. Mang ayeuna jadi bapa maraneh wajib mang ngaping ngajaring nya heman ka maraneh. Tah ayeuna ieu sakabeh Raja Kaya titinggal mama teh hak maneh tiluan. Bener mang adina, tapi mang moal rek menta, moal rek rebut. Mang mah ngan sakadar milu nyaah, milu tanggung jawab kana kaberesan jeung kaluginaan hirup maraneh. Ari maraneh teh sanajan geus dewasa oge acan ngabogaan pikiran anu dewasa. Kekuatan iman maraneh lemah keneh acan kuat, gampang kaganggu ku gogoda setan. Jadi mang teh ngarasa hariwang lamun maraneh ngajalankeun hak maraneh nu ayeuna. Hariwang sieun maraneh teu bisa ngurusna, heug beak teu pupuguh. Ku kituna mang boga niat rek nyekel heula ieu barang, tapi lain keur mang ieu mah ngan sakadar nyekelan heula. Da lamun bener-bener maraneh geus koloteun pikiran, pek wae ku mang dipasrahkeun. Maksud mang kieu teh geus disatujuan ku Parman, mang bisa terus percaya tur boga kakuatan, tapi bari jeung kitu oge mang hayang disatujuan ku maraneh tiluan. Nya tinggal Ahmad jeung Rukmini nu acan ngajawab teh. Ku sabab kitu pok geura jawab tong make sieun atawa hariwang. Cek Juragan Burhan. Kumaha Rukmini, satuju henteu? Cek Den Parman. Abdi mah teu langkung Kang Ahmad,
upami Kang Ahmad satuju abdi oge satuju. Tembal Neng Rukmini geus mung papanjangan manehna ngumahakeun ka Den Ahmad sabab percaya yen Den Ahmad ngabogaan pamadegan nu sapagodos jeung manehna nyaeta henteu nya tujuan kana pamaksudan Juragan Burhan. Ngadenge omongan Neng Rukmini kitu teh Den Ahmad boga kayakinan yen adina bilu ka manehna ngan wae henteu wani sacara kasar sabab boh Den Ahmad boh Neng Rukmini ngarasa era kudu jadi paman. Harita maranehna masih keneh ngajienan tur era. Memang maranehna teu bisa terang-terangan ngalawan dumeh wae hariwang kacurigaanana henteu aya kanyataan. Da memang lamun ditilik tina basa jeung paripolah mah Juragan Burhan teh teu siga anu rek jahat. Bubuhan Juragan Burhan bisa ngareka basa alus carita hade semuna kagorengan mah disumputkeun di jero. Ih da mani teu kaciri belang na teh. Ta Ahmad, ade maneh mah geuningan nya tujuan kumaha ari maneh? Cuk Juragan Burhan. Hulang deui Den Ahmad ngahulang dipikir dibulak-balik akhirna manehna rek ngelehan. Da sanajan ngalawan oge moal rek aya dina kabeneran. Kalah sabalikna bisa-bisa nimbulkeun kaributan anu teu diarap-arap ku manehna. Ret wae netep menang sawatara lilana pok ngomong mani leuleuy. Abdi percanten ka Emang kumargi kitu. Mangga abdinya tujuan mung abdi aya pamundut. Rek menta naon? Rek menta keur bakal sapopoe. Sanes bade hoyong eta abdi mah. Hoyong Mang supados kiat nampina. Tapi kitu oge punten bae. Sanes abdi henteu percanten ka Mang. Ceuk Den Ahmad deui. Oh, dina perkara eta mah ulah hariwang. Ulah sieun. Bener Mang tukang ngadu, tukang main, tapi Mang oge sadar moal rek ganggu kana barang anak. Mang sieun atuh. Cuk Juragan Burhan bari seri iblis luar hade jero mah geus ngageremetkeun siah rek kumaha deui aing nu boga kawasa. Nuhun we ari Mang gaduh emutan kitu mah panginten abdi teh reug-reug Mang. Cuk Den Parman. Bungah lain dikieuna sabab geus tetela rencanana teh jalan lancar hasil pamaksudanana. Ret Den Parman ngareret ka Juragan Burhan bari ngecepan nu dikecepan marah mai sarua duanana sigana mah. Ari Neng Rukmini gawena netep wae ka Den Ahmad kawas nu nganaha-naha naha cenah dipercayakeun teh makanya tujuan. Atuh cilaka lamun kieu mah teu sangka ditinggalkeun ku mama teh kieu kajadianana teu sangka nu jadi paman lanceuk sorangan deui siga nu eueuh pikiranana. Moal kitu Kang Parman teh geus sapongkol jeung Mang Burhan. Bisa jadi oge aing tetep teu percaya moal salah Mang Burhan jeung Kang Parman teh rek nyingkirkeun aing jeung Kang Ahmad maranehna hayang ngawasa sorangan. Kitu ceuk garentes hate Neng Rukmini harita sedang Den Ahmad gawena ngahulang wae. Bingung mikiran pipetaeun keur engkena kumaha nying hareupan Juragan Burhan. Da geus pasti ari dina perkara eta mah hak manehna jeung hak Neng Rukmini rek direbut rek dipenta ku jalan kalicikan. Leng pikir Den Ahmad muter mani ulang ku manehna geus kabayangkeun pi akibateunana geus pasti riributan bentrok jeung dulur sorangan. Nyaan Mang jeung lanceuk teh goreng hatena. Ayeuna aing ngelehan maneh tapi lamun dina akhirna Mang Burhan yeun teu bener kapaksa aing oge ngalawan moal cicingeun sabab aing boga hak penuh kana raja kaya titinggal mama. Aing ngabela hak jeung bebeneran tapi ari kahayang mah ulah timbul kaributan. Muga-muga wae maranehna aya dina kasadaran boh Kang Parman boh Mang Burhan. Muga dielingkeun pikirna ceuk geurentes hate Den Ahmad. Demi harita kabungah Juragan Burhan geus teu bisa kagambarkeun deui bungah lir nu kagunturan madu karageragan bentang. Malah pikirna mah geus ngalayang nyipta-nyipta kasenangan nu bakal kaalaman kacipta bakal bungah senang tur aya dina kabagjaan hirup tinggal ngah-nangah ning wungkul. Nya harita oge Juragan Burhan imut geus kitu pok deui ngomong. Tah Parman Ahmad Rukmini ayeuna Mang reug-reug dina narimana syukur maraneh geus satuju mah. Mang tinggal ngabereskeun wungkul. Ari beres teh kudu puguh kudu aya buktina. Naon cenah buktina teh? Wah deui iwal ti kudu aya surat segel kadiekeun we surat-suratna kabeh.
perkawis eta mah mangga teh teuing mung mugi wae mangga jagi eta serat sareng deui sateuacan aya persetujuan deui ieu surat-surat teu tiasa dioper nama sanaos Kang Parman bade nguruskeun ka pengurus rupina moal tiasa margi abdi bade langkung ti payun masihan penjelasan ka pihak pengurus ceuk Den Ahmad bari neuteup atuh Juragan Burhan ngaranjog reuwas teu nyangka di samemehna Den Ahmad rek boga tanjakan nu rupa kitu ke Ahmad rada teu kaharti kumang mah ceuk Juragan Burhan tepugo pisan maneh mah Ahmad ongkoh satuju tapi nyarek oper nama keun we atuh da sanajan oper nama oge ari geus waktu nama tetep urang nu bakal nyekelna ulah cangcaya atuh Mad mercayakeun ka kolot teh da piraku deui kolot rek nyieun laku anu teu hade mah ongkohna deui doraka lamun urang nyuriga ka kolot nyaeta sifatna Mang Burhan ceuk akang mah geus we serenkeun urang nyaho diberes ongkoh ambeh tenang deui geura pek pikir kumaneh lamun urang nyaka raja kaya nu sakieu lobana atawa ngampihan surat-surat segel kumaha mun urang digarong atawa dijahatan ku jelema nu boga niat goreng ka urang tiluan malum teh atuh zaman ayeuna loba jelema lieur loba garong loba bangsat ari kitu mah dipasrahkeun ka Mang Burhan saha geura nu rek wanieun ka Mang Burhan ceuk Den Parman bisa pisan ngolona teh bogo atuh Mad ari ka Mang mah kabeh oge sarieunun ku ngadenge ngaran Burhan oge jelema-jelema jahat model kitu wae mah wah ngajeblag atuh Mad bener Parman alus tah pikiran kitu teh man ceuk Juragan Burhan mani bekah liang irung eukeur mah dipuji katambah atuh ku tindakan Den Parman nu tetela neken ka Den Ahmad jeung Neng Rukmini sumuhun Mang dina leresan eta nama abdi oge terang mung teu kedah dioper nama dari dicepeng ku Mang mah sanaos ti dioper nami oge pasti kana amanna apan Mang teh dipikaserap ku sadayana urang dieu ceuk Den Ahmad laras Mang abdi satuju kana pamendakang Ahmad ceuk Neng Rukmini nguatkeun ulang Juragan Burhan ngahulang ayeuna manehna kapeupuh omongan ku Den Ahmad da nepi ka hese rek ngomong deui atuh kitu deui Den Parman manehna oge teu bisa kumaha nu akhirna pok ngomong mere kaputusan tapi samemeh pok oge geus ngareret mere isyarat ka Juragan Burhan sangkan ulah loba deui debatan pikeun ngajaga katenangan nya hade kitu ge kitu we Mang pokona mah asal beres ulah aya kaributan kitu oge teu nanaon mana atuh suratna ceuk Juragan Burhan itu dina lomari manggawe ku Akang Candak tembal Den Ahmad jung Den Parman nangtung kop kana kunci lomari jepret dibuka surat segel gancang dicokot barang dibilang kabehanana aya 12 mangga ayeuna mah masrahkeun Mang sadayana ieu teh aya 12 ceuk Den Parman ditarima ya ku Mang tembal Juragan Burhan bari namparan eta surat nu 12 sup diasupkeun kana kantongna geus beres babadamian kitu Juragan Burhan terus pamitan gampang cenah isuk pageto oge datang deui ka deukeut ieu Mang tos kieu mah Mang ulah plengles abdi keung Mang ceuk Neng Rukmini puguh we atuh Min piraku deui Mang teu inget sabalikna Mimin ulah rek nguluwut mikiran nu geus eueuh janglarkeun pikiran anggur ulin ka Mang da deukeut ieu atuh Min ceuk Juragan Burhan bari jung cengkat nangtung bade mulih ayeuna wae Mang teh ayeuna we da kaburu borang teuing hayu rek arulin ayeuna mangga Mang di dieu tuda daya sasaha ceuk Den Ahmad terus ngajajabkeun pamana nepi kaburuan sedeng Den Parman kalah tuluy asup ka kamarna geledag wae ngedeng saditinggalkeunana ku Juragan Burhan Den Ahmad jeung Neng Rukmini ting haruleng duanana keur kanceuh ku rupa-rupa pikiran Kang ceuk Neng Rukmini mani lawan bari rarat-rarat teu bisi aya Den Parman aya naon Min eta Kang perkawis nu nembe kumaha ari numutkeun emutan Akang nyaeta Akang mah curiga ka Mang Burhan teh jeung ka Kang Parman rada kitu deui atuh sami sareng abdi teu sangka nya Kang bet kieu kajantenanana urang duaan di api lain
siga nama dianggap nawan mah ceuk Neng Rukmini semunu ambek kena keran. Keun wae mimin ulah hariwang ulah sieun-sieun da akang oge moal cicingeun. Lamun tetela Kang Parman jeung Mang Burhan rek jahat akang ngalawan kajeun saluhureun akang teu sieun keur ngabela hak jeung kabebasan urang duaan. Matak tadi akang ngabantah nolak Mang Burhan rek ngoper nama eta surat-surat keun hayang nyaho kumaha ketakna. Urang mah tenang-tenang we ulah sieun teuing ceuk Den Ahmad ngagedekeun hate nu jadi adina. Tapi kumaha upami laras anjeunna bade jahat nah kinten-kintena akang sanggem mayunan Mang Burhan. Apan Mang Burhan teh sohor jago nu cadu pacundang luhur ilmu seueur pangabisana ari akang bade aya kakiatan ti mana. Abdi mah hariwang sieun Kang ceuk Neng Rukmini bari neuteup ka Den Ahmad nembongkeun ka hariwang hatena. Oh tenang Min, bener akang oge nyaho Mang Burhan teh jago. Nya kitu deui Kang Parman duanana oge di daerah Andir mah dipikaserab ku batur. Tapi lamun maranehna ngagunakeun elmuna keur kajahatan tangtu pangeran oge moalnya tujuan nu akhirna kudu cilaka. Sabalikna sanajan jelema bodoh seperti akang ayeuna ari aya dina bener mah tangtu deukeut kana kasalametan, deukeut kana rahmat pangeran. Akang teu sieun sabab akang percaya sakumaha rongkahna kajahatan moal ngunggulan ari kana kabeneran mah. Bebeneran baris unggul, kajahatan kudu musnah. Matak mimin ulah sieun teuing percaya we lah ka akang ceuk Den Ahmad bari jeung kekerot sagala. Tapi kahoyong mah ulah dugi kabentro Kang gerana ngaembut saha Kang Parman teh saha Mang Burhan teh. Kumaha atuh Kang ceuk Neng Rukmini ngalimba bingung dumeh teu bisa kumaha da puguh jelema nu jahatna lain deungeun-deungeun tapi paman jeung lanceukna sorangan. Memang kahayang akang oge kitu tapi kumaha lamun maranehna tetela rek jahat komo bari jeung arek ngabinasa mah ka urang. Cing rek kumaha narek cicing wae ceuk Den Ahmad malik nanya ka Neng Rukmini nu ditanya ngahulang dipikir beuki kapikir dirasa beuki karasa memang benerna caritaan lanceukna teh bener pisan. Sumuhun Kang ku abdi ayeuna mah kahartos mangga wae nyanggakeun teu langkung salira akang ari abdi mah terang beres bae. Syukur ari ngarti mah. Tapi nah aku akang disatujuan. Ari mimin teu pihadeun atuh lamun urang terang-terangan ayeuna sanajan ngalawan moal aya pamenangan sabab maranehna can nembongkeun kajahatanana. Apan tadi teh nganyaritakeun kitu wungkul teh ku mimin pikiran atuh. Laras Kang cik Neng Rukmini bari napelkeun curug dina bibirna ngahuit dumeh wae kadenge aya nu leumpang nyampeurkeun. Horeng Den Parman asup ka patengahan pakaianna geus disalin meuni gagah siga nu rek pelesiran. Ret Den Parman ngareret ka Den Ahmad jeung Neng Rukmini pok manehna nyarita. Keur ngomongkeun naon ieu teh? Maneh warewasan sagala cenah bari gek diuk. Teu naon Kang, nyarioskeun ieu we perkawis kaayaan urang ayeuna tembal Neng Rukmini teu beakeun keur pijawabeun. Ari kitu kumaha? Ceuk Den Parman deui bari neuteup ka Neng Rukmini. Teu kumaha, mung keung we da ayeuna mah teu aya rencang. Geuning akang mah unggal dinten oge sok tara aya di bumi. Komo wengi Kang, abdi teh keung pisan. Nah, kawas cicing sorangan wae, apana ya Ahmad? Bet kawas budak maneh mah Min. Tapi ari saya nama akang teh ulah angkat-angkatan wae. Cing aya kamelang atuh Kang. Saha geura nu maturan abdi sareng Rukmini. Saruwana maneh mah Ahmad, lalaki-lalaki mani leutik burih. Sieun teh sieun kunaon? Jeung ari perkara akang mah ulah rek dipikiran teuing. Akang rek kitu rek kieu. Maraneh ulah nyarek sabab ku akang moal rek dianggap lamun bener maraneh sieun matak naon neangan bujang. Ceuk Den Parman bari jung nangtung deui da maksudna oge harita teh rek lalajo. Gampil Kang ari milari bujang mah. Mung abdi ngaraos nyeri asa diapi lain ku akang. Geura we akang mah meuni tara kerasa ubral-obrol sareng abdi.
kalah angkat-angkatan wae dari kahoyong mah ulah kitu Kang. Ya kayang akang moal benang di halangan barina oge ngobrol terek ngobrol ke naon mama geus eueuh ayeuna akang nu boga kawasa sabab akang pangkolotna maraneh mah sahandapun kudu nurut ka akang ceuk Den Parman semunu ambak. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.